Enak jeruk udah lama perasaan ini, tapi belum juga berbuah ini. Apakah tanahnya kurang bagus gitu apa gimana ini ya? Padahal maksimal kayaknya mengurus ini kebun jeruk, tapi belum kali ya, belum berbuah kali, belum waktunya kali. Minum kopi lah. Nikmat yang kopi tengah hari begini nih ya. Ya orang pada kemana biasa juga sok pada nongol ke sini. Sekarang tidak ada satupun orang yang nongol nih. Biarin nunggu ayam, ya pentar kali sore. Ada orang kali yang datang ke sini. Baso. Aduh, aing sarep pikir dagang baso teh. Kana kira dagang di leuweung ge anu bari meuli acan. Tuh. Baso. Harudang ye baso. Alah. Manis kieu hirup ye. Ada. Alhamdulillah ini udah ada yang berbuah nih jeruk nih. Udah matang lagi. Satu cobain Kemana ya itu? Oh ini ada lagi nih di atas nih, satu lagi nih. Tuh, kumaha aja dagang zaman ayeuna namanya. Daripada maju kalah mundur. Aduh, atuh aing mah kaya-kaya kieu mah terus liana miskin. Sararepi kadang-kadang dagang keuweung ya. Aduh. Alah. Hah. Aing kumaha aja geus kieu. Atuh mangejo euy. Mangke we lah hola. Dan ngatur ieu aya nu ngaturna Gusti, nu ngatur mah tenang. Baso. Baso. Euy. Nyararing baso-basonya haneut. Ada tukang bakso. Wah, baso. Perut lapar, ada tukang bakso. Saya beliin dulu. Mang, jualan bakso? Iya betul. Dipincuk, Mang. Dipincuk. Ya, lain dipincukan mah, Kang. Di bangkokan meureun. Tah eta maksud saya teh. Oh, tak kitu. Di mangkokan. Ya, di bangkokan. Aya bakso dipincuk usum. Was jendelana yang badag ya. Iya, betul. Alhamdulillah, ya ini juga buah jeruk nih. Hasil tanaman sendiri. Mantep cobain di sini sambil ngopi. Coba, enak sih, lemahnya masih enak tuh. Enak wangi. Wah, lumayan eueup rangan ge satu ya. Lumayan we jeung bisa jeung nyet-nyet ieu mah. Bakso, Mang. Iya, jika bakso. Ieu mah lain bakso angeun. Oh, bakso teh sugan teh lain angeun. Mun apal angeun mah mawa kejo atuh teh ieu mah. Ieu mah kudu jeung sangu ieu mah yeuh. Baksona ieu mah. Ini leueur mah. Asem. Leueur. Mang, ieu bakso mah di bawah mana ge pasti mie mah leueur. Asem. Lantaran mun bersisit mah malag. Tapi Asem. Saha teh tang hasem teh kain teh. Hei. Curigasan nyebut bakso. Hasem teh, aing teh bakso anyar gitu ya. Aduh. Asem, ini buah baru belajar kali ya. Jadi hasem. Hei, hasem we. Kita bakso anyar. Deum mang bae bieu. Gabang ngomong teh. Cuplak wae teh. Itu bakso teh deum. Walah, aing mah nyeun ke 3 Janari. Nya samarana ge, wah, ampun sing. Mentang-mentang orang kaya, meledek orang miskin. Seenaknya aja berkata itu. Ampun saya sampai ngapan. Kenapa harus kamu marah-marah terus? Kamu itu mentang-mentang orang kaya. Meledek bakso saya itu hasut kata kamu. Ya, yang bilang hasem tuh saya lagi makan jeruk tuh, cobain dah. Oh, Sok, pernah cobain. Lain bilang bakso hasem. iya. Hasem, hasem. Pasya sok sing anteng kanya pasya sing
ragot kanya. Aing ragot ngangkat mie. Kon para saya kabisan kitu. Nah, eta urusan tadi bilang hasem-hasem teh saya mah lagi makan jeruk, bukan ngeledek bakso ente, bukan. Ya maaf ya saya salah alamatnya. Kalau salah sedangkan saya bakso saya yang dihina hasem-hasem itu. Itu jeruk hasem teh tadi teh. Hasem. Aduh, maaf ya, saya Sok, nggak sengaja. Ya, Oh, jadi aing cilaka. Coba nah di dia. Mumpung bukan apa saya rek ini Saya jadi kaeraan Pak itu tuh Pak Ngkus. Sugan bakso urang nu haseum teh pekeh jaruk nu haseumna. Disangka. Sia apa suah hirup teh teh. Aya gogoda teh dagang, aya coba gogoda na teh kumaha usaha kena naon atuh. Alah, ampun. Aduh, ini beak mina jeung duit teh eueuh di. Wah, ludes ka kabur. Aduh. Ieu apes 2 kali aing kieu tas nyere kanan itu. Datang ka dieu meulina ka kabur. Hah, aing rugi 2 kali. Ampun aing ka manyu untuk ieu mah. Yeah.